Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawari-wari sadaya kaum muslimin di mana wae ayana. Alhamdulillah sakedap deui urang bakal mayunan lebet kana sasih Ramadan 1440 Hijriah. Nah, Kang, di sasi Ramadan seueur kaberkahan sareng pangampunan ti Allah Subhanahu wa taala. Kantenan pisan Kang. Oke tuh hilap. Sasi Ramadan teh sasi anu aya wengi spesial. Naon tah? Wengi Lailatul Qadar. Leres. Aya di sasi sanesna. Jadi tong dimomorekeun eta kade tong hilap pemisalnya. Nah, terus oge kaum muslimin kurang jadikeun ya momentum Ramadan itu kanggo ningkatkeun keimanan oge katakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Sokomo ayeuna kan urang teh di tengah wabah COVID-19, tas COVID ngabayakeun nya. Covid kasebeleun si Tah, Covid. urang itu kudu ningkatkeun solidaritas, kudu tulung tinulungan ka warga muslimin anu nuju ngabutuhkeun. Nya sokomo ayeuna kan keur di lauk daun. Lockdown. Nah, eta puntennya da tuang sareng asin lah bahasana ieu. Terus kieu Kang, harapanna naon tah? Nah, harapanna di sasi Ramadan ayeuna jantenkeun momentum. Leres. Nah, momentum penerapan syariat Islam secara kafah. Nah, eta ku tegakna khilafah Islamiyah. Amin ya Rabbi. Nah, kawari-wiri sadaya simkuring di Bandung ngucapkeun marhaban ya Ramadan, wilujeng sumping sasi Ramadan 1440 Hijriah. Mugi Allah Subhanahu wa taala masihan kaberkahan ka urang sadaya. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangimpungan sadaya